tah. Mana? Iya. Kan itunya. Heeh. Ayo tuh jang temu. Apa? Tanta iya. Sebar bata ya teh. Meureun aya 20 bata mah teh. Kakak lagi siga geredenya. Akor aya akor ya. Segala aya ieu mati-mimiti Albi, akor, mahoni loba tuh. Heeh. Bae tangkal kaduan. Heuy. Aku lagi keur marlaka pan. Nah, apa kadu sih dijual ya? Keur pepet keur butuh. Lain jang nyanung mah duitna. Padu bae. Bukan jang nyanung. Ngeun ku kadus ya. Bukan jang nyanung. Heuy, bener rek dijual ya. Heeh. Geus atuh pak urang duitan we 5 juta. Da kaina bararadag eta ya. Heeh, sok atuh ya dapat kadus keur pepet pisan. Cash lain? Cash. Tah. Udah tema duit namanya. Ngan da mah iya biasa di transfer. Tadi nyebut di cash ya mah. Pan transfer. Oh, sok atuh sok. Saya Aya nomor rekening apa kadus? tah aya nu ieu tungtung genep salapan. Tah, tingali. Sip. Nuhun nya. Sukses. Terus sasaliman aja kabul heula. Senang saya berbisnis dengan Anda. Saya juga, Pak. Bye. Bilang gak teuing aing ngatakon kesal. Pan biasa Pak Wing tas. Bawa bisnis biasa ya. Erek ieu. Ayo lah kasasakeun Wing pada boga orderannya. Weh, nama tuh gua canggih kan. Ayo buat lah. Gaskeun pokokna mah. Wah, Pak euy galak deh kai teh ieu teh. Sudah aku urang sok dipupuk sagala ditayembean dikihan sagala ke urang mah. Aduh, bener heueuh nya. Geus lah kurang ieu. Duitan we cash 2 juta ayeuna. Mau bisa ditambahan? Moal ieu urang pada aya orderan biasa. Heula teh jenting lah kurang keur pepet. Yo, pada aya ieu wae ieu. Ah, itu Pak Kadus ya keur transaksi deui euy. Ah, ieu mah balik ieu mah euy. Pak. Naon? Kayaknya dijual deui. Heeh. Nah, apa nih mah kebon orang geus dibalik tadi. Nah, hari kaina pelak saha ieu mah pelak aing. Nah, Pak Kadus nu dirasanya. Pan tadi geus ijab kabul jeung urang. Dibeli kebon teh ku urang tadi. Ya aya naon Pak Kadus atuh kieu? Geus tenang pokona mah apal ka imang ke milik maneh. Yo, ceng nya ku aing kudu dijelaskeun. Nya, aing tadi ijab kabul teh ngajual kebon ku sia di duitan 5 juta. Aing mah teu ngajual tangkang. Lah aja Pak, rugi dong. Lain rugi ieu, sia we nu belagu eta mah. Balik tuh. Udah. Alhamdulillah ya kegiatan urang ayeuna lancar sukses. Tah, ieu buruh maraneh ti Pak Kadus nya. Iya, 300.000. siap. Nuhun atuh ieu nya. Atur thank you Pak. Sip. Atur nuhun Pak. Ya, sama-sama. Madi senang saya bekerja dengan Anda. Bye. Bye. Dia duit ya. Ayeuna tinggal dibaginya. Bagi Pak. Nah, yo ayeuna mana hiji? Terus urang hijinya. Tah, mana hiji deui? Tah, urang hiji deui. Dua ewang, pasnya, tah duanya. Anu salah euy. Naon? Anu salah, kapan sia dua? Iya aing dua. Nan anu salah Nah, da. tadi madana sabaraha ka urang ka dieu. Kapan dua? Iya aing dua. Nah, sok naon anu salah na? Mana mah dua ge beureum lain mah hejo kieu atuh kumaha. Aya dua, ieu mah sarua dua. Teu mana mah beureum lain mah hejo atuh kumaha ieu ah. Yang bener aja rugi dong. Benar. Bener ya ieu teh. Benar. Duh, bodoh aing ya. Bye. Ini sudah tadi zaman itu bodoh aing. Cilok. Saya nomor dicolok sok. Tinggal peleseran yo, peleseran. Mr. Cilok.
Colok? Cilok neng. Cilok sanes dicolok. Ya neng ke Forget sebaran meser neng. 5.000-an saja, Oh siap neng, siap. Kita mau daun lah. Pada di karungan, pada di baskom,an. Plastikan. Oh di plastikan bae. Yang di karungan. Naon bae ya? Cilok pukul. Aya tahuan. Aya chef. Oh ya udah. Cilok WA. 5.000. Guys, ting neng. Neng cantik mau yos. Kasihan amat. Pokoknya Sana atuh atas. Gua neng ya. Ya, gua nyalina. Terus neng jajan cilok, atos terus dibayar. atos. Oh, itu tuh, yang mulang budak nih si cerik. Ayo. Nuhun ya. Cilok Nuhun ya. Ayo cuman aing tuh bukan caraki. Aing tuh bukan caraki. Terus aing cilok gratis. Lain orang eta teh. Batina gitu nah. Terus kobra ieu mah. Kurang padu kan dia udah tahun kopi di tengah jalan gitu. Siapa yang teh dulu anjing. Duh, ya teh nikmat nata tinggal selfie deui. Macem-macem siapa yang digobulkan ku lain mah. Macem-macem siapa makan. Yang namanya tuh kayak Jepang segini kopi mana? Nah, aing mambung kopi mah. Sudah. Terus yang mana tuh? Aing teh duit. Lewat kepada aing gobulkan. Lewat kepada Maka Kabehnya. bye. Ay. Ini gara-gara kopi, bit aing ngalayang 100.000.